Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil wahidil qahhar, al-azizil ghaffar, mukawwiril laili 'alan nahar, tadhkiratan li ulil qulubi wal absar wa tabsiratan li dawil albabi wal ihtibar. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad amma ba'd. Alhamdulillahirabbil alamin. Kahatur anu sangat kusim kuring dipihormat Asy-Syaikh Al-Habib Al-Alim Al-A'lam Al-Fadil Al-Fadl pangarsa Maha Guru oge kalih keluargi besar oge nusami sangat dipihormat sadaya para alim ulama, para asatid, sadaya para guru-guru, oge sadaya jamaah Darul Muwahhidin, miwah santri-santriat Darul Muwahhidin. Mudah-mudahan sadayana sing kagolongkeun jalmi-jalmi anu baris kenging kasalametan, kamaslahatan, kabagjaan baik di dunia terutama di akhirat. Para jamaah rahimakumullah, nada dihapunten simkuring dina ieu syaat kumawantun Cileungeu calik dipayuneun sadayana. Teu aya sanes simkuring dina ieu syaat kapancenan tugaskuna janten guru dipecut digeuing kunu janten guru kedah ngemut kedah belajar calik dipayuneun para jamaah sadayana dipecut digeuing supados ngemut kumaha ke depanna. Umat teh jamaah teh misti kedah diasah diasuh. Misti ieu jamaah teh kedah dicanak takwa terhadap Allah Subhanahu wa taala. Misti ieu para jamaah teh kedah dicanak salamet dunya terutama akhirat. Naon tah eta teh modalna teh adalah ilmu. Ya ieu khusus kangge simkuring ieu janten panggeuing peveling pangemut hakikatna ti Allah supados simkuring teu leha-leha harus segera siap-siap. Ieu jamaah teh bade kumaha, bade dibawa kumaha. Da jamaah teh teu cukup dibawa aksi-aksi gitu sanes. Tapi jamaah teh kudu diasah, diasuh ku ilmu. Kitu pangitan. Mudah-mudahan ieu wasilah dina ieu syaat. Mudah-mudahan khusus kangge simkuring oke kangge sadaya keluarga besar pangarsa guru sing janten cungkang lantaran dibuka hidayah ilmu
sinjanten cukang lantaran dipaparinan ilmu anu bermanfaat. Hadirin jamaah rahimakumullah, sumangga urang sami-sami panjatkeun puji sinareng syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kalayan iradah mantenna urang sadayana dina ieu syaat masih ku Allah dipaparinan kemampuan, masih Allah dedehnya ka urang sadayana. Urang sadayana tiasa istiqomah hadir dina ieu tolabul ilmi malam khamisan. Nu mudah-mudahan ieu tawis kangge urang sadayana baris bakal kenging kasalametan, kamaslahatan, kabagjaan terutama engke di akhirat. Nu mudah-mudahan urang sadayana sing teras-teras dipaparinan ka istiqomahan. Sholawat miwah salam mugia salamina dicurah limpahkeun ka junjunan alam baginda Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kasadaya keluargana, kasadaya ashabna, kasadaya durriyahna, oge kasadaya para tabiin oge atba'na, dugi ka urang sadayana. Nu mudah-mudahan urang sadayana sing kagolongkeun umat mantena anu baris di sawarga sareng mantena. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Para jamaah rahimakumullah, Allah ngadawuhkeun a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. La yanfa'u nafsan imanuha lam takun amanat min qablu aw kasabat fi imaniha khaira. Para hadirin rahimakumullah, isi daripada ayat anu neme mual bermanfaat, mual berguna, sia-sia imanna jalma di mana panon poe geus bijil ti jihad kulon. Hartosna jelma kafir asup Islam atanapi murtad asup Islam dina eta panon poe geus bijil ti jihad kulon, maka Allah moal nampi kana imanna eta jelema. Naudzubillahi min dzalik. Nya kitu di moal bermanfaat, moal berguna, hartosna sia-sia tobatna jelema tukang maksiat di mana panon poe geus bijil ti jihad kulon. Sakira eta jelema tukang maksiat kakarek tobat, kakarek toat dina eta panon poe geus bijil ti jihad kulon, maka tobatna toatna eta jelema tukang maksiat moal ditampi ku Allah Subhanahu wa taala. Naudzubillahi min dzalik.
Alhasil para jamaah rahimakumullah, atuh urang sadayana misti kedah segera memelihara, misti urang sadayana kedah segera ngabina ngamomole menjaga keimanan urang sadayana. Sabab ieu iman teh kadang naik kadang naon tuh turun. Jadi mesti dari sekarang urang sadayana teh kedah leres-leres menjagana, kedah leres-leres ngamomolekna kana keimanan urang sadayana. Sabab ieu keimanan anu nentukeun kana naon kebagjaan urang engke di akhirat. Tanpa iman moal urang moal meunang kabagjaan engke di mana? Di akhirat. Ieu urang sadayana misti kedah sadar diri. Urang sadayana teh ieu boga musuh anu pertela. Naon musuh urang? Saha musuh urang teh? Saha musuh urang teh nu pertela teh? Iblis jeung bala tentarana. Eta musuh urang anu pertela teh. Iblis terus misti iblis teh bakal terus ngusahakeun, bakal terus narekahan kumaha carana supaya iman urang sadayana kendor. Supaya iman urang teh naon kendor. Geus kendor, tambah kendor. Geus tambah kendor, kadituna terus diusahakeun iman urang teh supaya naon? Hilang. Matak urang kedah sadar diri, ulah rek merasa selamat. Ulah rek ngarasa selamat. Sabab terus iblis narekahan, terus iblis ngusahkeun kumaha carana urang sadayana supaya cilaka dunya, cilaka akhirat. Kumaha carana iman urang supaya gagal? Misti urang kedah ngoreksi diri. Misti urang sadayana ayeuna mah apalagi di akhir zaman. Ieu zaman teh geus akhirna. Ieu zaman teh geus dina congona. Urang kudu prihatin teh iman urang teh can naik wae. Ulah urang gede prihatin teh di akhir zaman lain wae, zaman teh geus akhirna, geus congona. Lain ngabagus-bagus kendaraan, lain hayang perlomba-lomba teh, palomba-lomba alus kendaraan, berlomba-lomba ngabagus-bagus imah, ngabagus-bagus pakaian, ngabagus. Tapi iman urang teu dijaga. Iman urang sementara teu dipelihara. Kumaha lamun iman urang dibawa ku iblis? Kumaha lamun iman urang digagalkeun ku iblis? Tos dugi kadinya can urang teh. Gerak buka manah urang teh. Urang mah
anu banget diprihatinkeun teh kasusah, kabingung weh jeung kabingung, kasusah weh jeung kasusah, kakurangan ku ekonomi weh nu digede-gede ku urang. Sementara urang lupa kumaha ieu iman urang, geus terawat can iman urang teh, geus aya can iman urang teh menjaga kana keimanan urang. Kade mesti urang sadayan kedah waspada. Ulah urang dibawa ulin wae ku iblis, ku setan, ku nafsu jeung hawa nafsu we, ku syahwat we. Jadi ayeuna mesti urang teh kudu berlomba-lomba teh naon? Menjaga, memelihara, ningkatkeun, naikkeun keimanan urang sadayana. Insyaallah Gusti Allah ya Karim. Malah cobi urang tafakur. Lamun urang keluarga atanapi santri, hei santriat, hei keluarga, saban poe urang teh diasuh ku guru teh. Geus kumaha iman urang? Cacak urang tiap hari diasuh ku guru. Ci keluarga, hei santri-santriat, geus kumaha iman urang? Loba naikna teu iman urang, loba munurna iman urang, geus dapak can nasehat nu jadi kolot, geus napak geus derap can nasehat nu jadi guru teh, geus jangan can nasehat nu jadi guru teh kana hati urang. Lamun mah iman urang teh di hari ke hari teh monoton wae, teu naik wae, tinimbang naikna kalah loba munurna, berarti urang sadayana kedah koreksi diri, evaluasi diri urang. Berarti urang can bener ngaguru teh. Berarti urang loba nasehat nu jadi guru urang teh teu diasupkeun kana hate urang, teu nyangkrung dina hate urang, teu nyerep dina hate urang, hanya sebatas ngalewat nasihat guru teh. Rek sampai iraha atuh urang teh, rek sampai ka iraha ye urang. Coba gerak berpikir. Lamun jamaah tiap minggu urang digembleng, diasuh, geus aya can nu napak asuhan asihan guru teh, geus naik can iman urang, geus loba naikna can iman urang. Apakah loba munurna iman urang? Ieu mesti urang sadaya kudu loba dikoreksi. Koreksi. Boa tinimang urang saena kanu jadi guru, boa urang loba lalawurana inu janten. Boa urang teh cek rasa mah urang teh depa ka guru,
depong ka guru cek rasa sama urang teh geus wah urang loba hianatna kanu jadi guru, loba dolimna kanu jadi guru. Ieu mesti gera buka mana-mana urang sada. Gera sok tapakuran mana. Gera tapakuran. Kumaha kayaan iman urang teh? Geus kumaha iman urang? Hari ke hari teh banyak bertambah, banyak berkurang iman urang. Banyak tetepna, banyak kumahana iman urang. Ya Allah Gusti. Ieu mesti iman urang. Iman urang teh kan kudu bercabang teh. Hoslah iman teh cabang iman teh kamah. Iman teh kudu bercabang kana amal hate. Iman urang kudu bercabang kana amal lisan. Iman urang kudu bercabang kana amal badan. Coba koreksi deui. Geus bercabang can iman urang teh. Iman urang tos bercabang can kana amal hate urang. Insyaallah. Iman urang geus bercabang can kana amal lisan urang. Iman urang geus bercabang can kana amal badan urang. Insyaallah. Astagfirullahaladzim. Ya Allah, Gusti. Di antara amal hate, cabang amal hate, sakira hate urang geus beriman kepada Gusti Allah. Iman ka malaikat Allah, iman kana kitab-kitab Allah, iman ka rasul-rasul Allah, iman kana takdir Allah, qada-qadar Allah. Ieu cabang iman amal naon hate teh. Iman ka Allah, iman ka malaikat Allah, iman kana kitab-kitab Allah, iman ka rasul-rasul Allah, iman kana qada-qadar Gusti, iman kana poe akhir. Kadituna iman kana hari kebangkitan, iman bakal urang teh naon dikumpulkeun di mahsyar. Kadituna amal hate teh tuh cinta ka Allah, sieun ku Allah, ieu teh cabang iman anu nyabang kana amal hate urang. Coba geus aya can urang teh rasa sieun ku Allah can. Masya Allah. Geus aya can bener hate urang cinta terhadap Allah can. Kok dituna diantawisna deui amal hate urang teh tawakal teh tawakul teh. Ieu tina cabang iman teh nyabang kana hate urang sakira hate urang tumbuh ketawakulan. Kadituna di sebagian cabang atau amal hate teh cabang iman anu nyabang kana hate urang teh naon cinta kepada Rasulullah
sallallahu alaihi wasallam, mengagungkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kadang mengagungkan Al-Qur'anul Karim. Banyak Sakira hate ridho sobar itu sebagian cabang iman. Aya sifat haya, sifat haya teh sebagian cabang tina iman. Hate orang teu ria, teu ujub, teu takabur, teu hasud, ieu sebagian naon? Cabang tina naon iman. Misti lamun mahat iman urang geus nyabang kana hate urang, wah atuh hate urang bakal seperti nu bieu. Misti hate urang bakal terjaga, terawat, terpelihara hate urang. Hate urang bakal selalu waspada. Misti urang teh bakal selalu menjaga hate urang. Meraksa hate urang tina perbuatan-perbuatan anu dilarang ku Gusti Allah. Masya Allah Gusti. Tacannya urang mah jauh. Masya Allah rumaos. Ieu mah ngageing pribadi abdi we. Pribadi abdi anu kitu. Masya Allah rumaos. Iman simkuring teh can nyabang kana amal hati rumaos hati abdi Gusti. Ya Allah jauh wae hati abdi sareng Gusti. Rumaos Gusti, ya Allah keimanan teh abdi teh Gusti can bercabang laras-laras kana manah abdi Gusti. Ampuni abdi Gusti, ya Allah. Nyakitu kaditu na cabang amal teh naon, cabang iman teh tadi kudu nyabang kana naon lisan urang. Sakira lisan urang di mana iman urang geus bercabang kana lisan urang, pasti lisan urang teh bakal terpelihara, bakal terjaga lisan urang teh. Urang teh bakal selalu hati-hati dina berbicara teh. Cek paripaos memeh pok teh dipikir heula. Moal semena-mena lisan urang teh. Moal sangeunahna wae lisan urang teh. Di mana iman urang geus leres bercabang kana naon lisan. Jadi mudah-mudahan hayulah ulang belajar. Urang sami-sami belajar. Da lamun teu urang berusaha belajar, moal bisa nyabang iman urang kana naon lisan. Ta ieu sebahagian cabang iman teh naon? Belajar ilmu. Ieu belajar ilmu teh sebahagian tina cabang naon iman. Ya alhamdulillah ya tawis santri semangat di pasantren terus tukuh ridho urang, ridho susah payah, ridho urang teh capek payah berjuang di pasantren terus belajar meraih ilmu, ieu teh bukti tina cabang naon iman. Nya kitu para jamaah sadayana sok sanaos nuju kaayaan hujan tetap urang teh semangat mencari ilmu, tetap urang semangat belajar ilmu,
tetap orang semangat hadir di ieu majelis ilmu, ieu teh mangrupakeun cabang tina iman. Berarti alhamdulillah orang sadayana patut bersyukur ieu aya salah sawios keimanan orang teh geus bercabang dina diri orang, nyaeta orang geus aya resep kana tolabul ilmi. Kantun orang memelihara jaga terus orang sampai mati, terus orang istiqomah hadir dina tolabul ilmi malam khomis. Oke, terus bertambah deui cabang-cabang iman orang, terus bertambah kana naon bercabang deui kana badan sakujur orang. Mudah-mudahan kadituna orang sadayana kabawa salamet maslahat bagja dunya akhirat gitu. Ini sakedikna. Jadi mesti orang belajar sadayana keimanan orang teh sing bercabang kana amal hate, sing bercabang kana amal lisan, bercabang kana amal badan orang. Jaga orang teh perilaku orang teh, jaga perbuatan orang, jaga lisan orang tina rupa-rupa perbuatan dosa, tina kebohongan, tina orang bernaon sumpah palsu, lamun para pedagang, jaga lisan tina sumpah palsu, jaga lisan tina berbohong, tina gibah, jaga lisan orang teh tina namimah, jaga lisan orang tina segala rupa perbuatan dosa. Jadi alhasil mudah-mudahan iman orang sadayana sing nyabang kana mana, sing nyabang kana lisan, sing nyabang kana anggota badan orang. Mudah-mudahan Allah teras-teras maparinan hidayah sinareng taufik ka urang sadayana, sakira urang sadayana tiasa ngamalkeunana. Nya kitu tadi moal bermanfaat, moal berguna sia-sia tobatna jelema tukang maksiat di mana panon poe geus biji ti jihad kulon. Jadi atuh urang teh tong nuan engke tobat teh. Ayeuna we tobat teh. Urang mesti dimulai detik ayeuna, menit ayeuna, jam ayeuna hayang menang ampunan Gusti Allah. Hayang dosa perdosa urang diampuni ku Allah. Hayang segala rupa keburukan urang digupron ku Gusti Allah, ditutupi ku Gusti Allah. Tong nunggu engke mah urang teh kumaha? Kumaha lamun urang teu kaburu? Nah apal urang batas umur urang? Apal teu nah bakal sampai umur orang kana besok pagi, bakal sampai mual umur orang kana hari esokna deui. Sedengkeun urang nu sakieu buktina ilmu urang lemah, amal urang lemah, ibadah urang teh geuningan, ditoong mahnya lemah. Iman orang ge geuning, dikoreksi mah Allah Akbar Gusti, ya Allah. Jadi hayu urang tuju ampunan Gusti Allah sadayana. Urang tuju ku sadayana ampunan Allah. Allah ngadawuhkeun wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun. Allah merintah ka urang sadayana wajib kudu bertobat.
bertobat tina sagala rupa perbuatan-perbuatan buruk urang, bertobat tina sagala rupa kelacutan, kemaksiatan, bertobat tina sagala rupa perbuatan-perbuatan anu menyalahi tina aturan-aturan agama. Ya Allah, marentah wajib urang hukumna kudu bertobat ka Gusti Allah. Sabab ieu di taubat teh mangrupakeun pintu kebagjaan. Kebagjaan dunia maupun kebagjaan akhirat. Atuh misti sararea di mana hayang menang, di mana sadayana hayang tiasa menuju kana eta pintu kebagjaan, misti urang sadayana kedah bertobat. Jadi tobat teh mangrupikeun pintu kabagjaan. Kabagjaan sagala rupa kebagjaan. Tobat teh mangrupakeun pintu kemudahan di. Hayang mudah urusan, hayang mudah sagala rupa kemudahan, misti urangna kudu bertobat heula. Sabab pintu kebahagiaan kumaha kebahagiaan? Bahagia teh mudah, lancar, sukses sagala rupana. Misti urangna kudu naon? Bertobat heula, sararea kudu bertobat. Kunci ketentraman rumah tangga, kunci ketentraman dina jero rumah tangga, ketenangan, kenyamanan di jero rumah tangga, keberkahan dina jero rumah tangga, kunci keberkahan usaha, kemajuan usaha teh tobat. Kuncina kudu naon? Beberes bebersih hubungan urang sareng Allah, hubungan urang sareng pabada makhluk. Kunci di urang hayang naik darajat, hayang ningkat darajat teh kudu naon heula? Kudu bertobat heula. Moal bisa naik derajat urang, moal bisa naik kepangkatan urang tanpa urang proses beberes, bebersih heula, cuci diri heula, bertobat heula. Kunci urang hayang hasil ilmu bermanfaat teh mesti kunci teh naon? Bertobat. Kudu beberes bebersih heula. Hayang hasil ilmu nu bermanfaat teh kudu naon? Beberes bebersih, kudu tobat. Gitu kahartos sadayana. Kahartos. Jadi kunci kesuksesan, kunci kebahagiaan dunia jeung akhirat teh adalah tobat. Misti sararea kedah menuju kana eta pintu tobat. Urang belajar sadayana nya. Urang belajar beberes bebersih supaya ke di mana urang geus beberes bebersih bakal kemudahan. Allah bakal maparin kemudahan. Allah bakal maparin kelancaran. Allah bakal maparin kebungahan. Allah bakal maparin ketenangan, kagamblangan. Allah bakal maparin nur cahaya ilmu kana kalbu urang. Luar biasa nur cahaya kana kalbu. Jadi ilmu teh aya ilmu dibaca, dipikir tetapi teu sampai kana kalbu.
matak urang mah santri ilmu teh lain ukur dibaca lain ukur dipikir tapi ilmu sing masuk kana mana urang kadituna ilmu urang teh sing mawa kana ketakwaan terhadap Gusti Allah ilmu urang sing nganterkeun sing nyaangan kana diri urang sing nyaangan kadituna mawa sieun ku Allah mawa beramal eta ciri di mana ilmu geus masuk kana naon qalbu ya jadi mesti proses nate kudu naon heula bertobat heula beberes bebersih heula hoyong sagala mudah mah kok urang teh hoyong urang teh hayang mudah urusan lancar urusan lancar ekonomi nah lancar usaha nah hayang naon hari urang nah teu menuju kana eta pintu kan lucu larasnya lucu ongko hayang terbuka segala rupa pintu kesuksesan tapi orang teu daek menuju teu daek belajar menuju kana eta pintunya eta naon beberes bebersih tanapi tobat sareng istighfar ya ayo orang bangkitkeun ku sadayana jamaah Darul Muwahhidin ngaji ibadah usaha keur bekal ngaji keur bekal ibadah kadituna keur mekelan nu ngaraji nu aribadah kadituna usaha urang teh keur kemajuan agama keur kemaslahatan agama keur pukoro masakin yatama gitu ya tapi hayu urang tuju heula tadi supaya hasil keberkahan dina usaha urang teh urangna kudu menuju heula naon beberes bebersih resep heula urang teh menuju kana eta tobat sinareng istighfar gitunya insyaallah mudah di mana urang sadayana istiqomah dina malam khamis urang teh kan dicuci dibawa ku guru teh menuju kana tobat sinareng istighfar itu kahartos sadayana jamaah mudah-mudahan naon rupi nu disampaikeun sing bermanfaat khusus kangge sim kuring sing janten panggedor panggeuing pepeling mudah-mudahan naon rupi nu disampaikeun sing nyaangan sing ningkatkeun kana kaimanan sinareng ketakwaan khusus kangge sim kuring umum kangge sadayana sihapunten nu kasuhun tina sagala rupi kakirangan kaalfaan tina sagala rupi kumawantuna sim kuring mugia sadayana agengna wakupna wae kakirangan kaalfaan tina kabodohan sim kuring urang lajengkeun wae kana aosan Fatihah mudah-mudahan ku berkah aosan Fatihah urang tujukeun ka guru urang sadayana mudah-mudahan mantena pangersa maha guru Allah segera maparinan kasempurnaan deui kana kasehatan mantena mudah-mudahan Allah segera nyabut kana rupi-rupi panyawat mantena mudah-mudahan Allah manjangkeun kana yuswa mantena mudah-mudahan Allah ngahasilkeun kana rupi-rupi permaksadan mantena Al-Fatihah.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim.